Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing siang atau nepi wengi buai sareng rancangan sadayana. Tepangkeun sim kuring Raisya salaku moderator di kelompok abdi nu diwangun ku tilu jalmi. Nyaeta Abdi, Nadla, jeung Nara. Abdi ayeuna bade ngabacakeun carpon. Carpon nu abdi bacakeun judulna teh tugas ti sakolaan. Tugas di sekolahan. Di dinten Minggu nu kalangkung, abdi sareng rencangan saurna kedah ngadabel kue kanggo pancen kerja ke lolompok di sekolahan. Abdi nala sareng Nara sasarangan minangka hiji kelompok. Di sekolahan keneh abdi tos ngusulkeun kanggo ngadabel kue bolu. Sareng rencangan sadayana satuju karena usul abdi. Sabab salian gampil bahan-bahanna kanggo minabel kue oge kawilang gampil di pilarian sareng hargana teu awis. Isukna sakigaran jam 4 sore abdi sareng dua rerencangan abdi tos karumpul sadayana. Abdi Nadla sareng Nara sasarangan ngadamel kue teh di bumi abdi. Artos sadayana parantos disiapkeun samemehna. Kitu oge sareng parabotan masakna. Tengantosan lami Nadla sareng Nara angkat meser bahan-bahanna nu di warung teu tebih ti bumi. Sedangkan abdi ngantosan di bumi sabari nyiapkeun alat-alatna. Teu lami oge dua rancangan abdi uwih ti warung. Hayu buru urang geura langsung bae ngadamel kuehna bisi kabujeng magrib. Abdi langsung bae nyaros kitu. Kueh bolu teh pidamel sasarangan. Sareng teu hilap oge pun ibu abdi ngabantos samasihan terang kana cara-carana. Singket carita, bolu teh nuju di open. Sabuat ngantosan abdi sareng rancangan teh ngobrol heula di payun bumi. Teu lami kadangu sora. Tuh, geura angkat kueh boluna bisi kaburu tutung. Saur ibu abdi ti jero bumi. Abdi geura giru lompatan bari ningali kuehna. Manis pisan geuning bentukna saatos jadi teh. Waktu si cobian oge wah, manik karaos pisan rasana. Enjing isukna abdi nyandak kueh boluna ka sakola. Kelompok abdi katingali bungah pisan. Margi tiasa diajar ngadamel kueh. Tah sakitu wae carpon nu tiasa abdi bacakeun. Bili aya kalepatan nyuhunkeun dihapunten bili aya nu nyaah mangga dihaturkeun. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.